Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui di pangajaran bahasa Sunda dina Laungan ka-11. Dinten ayeuna arurang diajar ngeunaan rupa-rupa pakasaban atawa dina bahasa Indonesia nama macam-macam pekerjaan. Tah sateuacan diajar, ayeuna siapkeun alat tulisnanya, bukuna, patlotna. Upami tegaduh buku, serat di buku tulis. Upami gaduh, tiasa diguratan atau digarisan secara singkatna. Halaman 60 dugi ka 62. Pakasaban. Pakasaban nyaeta pagawean atawa profesi sangkan manusia bisa nyumponan pangabutuh hirupna. Rupa-rupa pakasaban anu kahiji pagawean nu ngahasilkeun barang. Nyaeta hiji pagawean anu bisa ngahasilkeun barang nu kaasup hal penting dina kahirupan sapopoe. Pagawean nu ngahasilkeun barang diantarana nyaeta patani. Pagawean anu ngahasilkeun sumber kadaharan, contona beas, sayur, bubuahan, jeung sajabana. Nu kadua nyaeta pamayang. Pami dina bahasa Indonesia namah nelayan. Nyaeta pagawean anu sok ngalalaut di laut. Nu katilu tukang mebel. Pagawean anu ngahasilkeun barang-barang anu dijieunna tina awi. Salajengna nyaeta anjun. Pagawean anu ngahasilkeun parabot dapur tina taneuh liat. Salajengna kamasan. Nyaeta pagawean anu ngahasilkeun barang tina emas jeung perak. Salajengna nyaeta pandai. Pagawean anu nyieunnan barang tina besi. Tah rupa-rupa pakasaban nu kadua nyaeta pagawean nu ngahasilkeun jasa. Pagawean nu ngahasilkeun jasa teh nyaeta hiji pagawean anu bisa mere mangpaat kanu sejen atawa kaloba jalma, tapi lain mangrupa barang. Pagawean nu ngahasilkeun jasa diantarana nyaeta nu kahiji guru. Pagawean anu kawilang mulia, sabab guru ngajarkeun urang bisa nulis, maca, jeung kana rupa-rupa pangaweruh. Nu kadua nyaeta supir. Pagawean anu mere jasa untar-anteur loba jalma make kandaraan. Nu katilu nyaeta pulisi. Pagawean anu mulia, sabab ngajaga keamanan boh eta di jalan, boh di nagara. Anu kaopat nyaeta dokter. Dokter nyaeta pagawean anu ngubaran jalma gering. Nu salajengna paraji. Pagawean anu nulungan jalma nu rek ngajuru atawa ngalahirkeun. Salajengna nyaeta modin. Modin nyaeta pagawean anu mulia, sabab gawena nyaeta ngumandangkeun adan. Kumaha barudak? Ngartos atos diseratna. Anu tegaduh buku diseratnya materina, anu gaduh buku cekap diguratan. Halaman 60 dugi ka 62. Tah barudak, janten pakasaban naon nu dipikahayang ku hidup pigawe? Nu pasti sadaya pakasaban mangpaatnya. Tah barudak sakitu wae kangge pangajaran dinten ayeuna. Mudah-mudahan haridep sadaya ngartosnya. Hatur nuhun.
wilujeng patepang deui minggon payun. Semangat barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.